اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur tetangga bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ini ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut. Pilot geus ciut, tabrak saja. Insyaallah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng, sanajan lobana henteu terlalu loba, sagede sireum ateul doang tetep neraka. Lamun ditimbangna rata nyana, teu berat ka bagus, teu berat ka goreng, diteundeun heula ku Allah, diamankeun di a'raf. Nu bisa neuleuh ka sorga, bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan. Heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga. Mun neuleuh neraka mengkerut, bangun ijib luar biasa, bahkan dirobah ku Allah beungeutna ge. Mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera, mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa. Mantak kuari geus dihideungan ti heula ku Allah. Nu hideung beungeutna sing hade. Wah tu orang negro hari hideung kabeh. Engke mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskan seperti eta, Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal, aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul araf. Tah barang geus ngadengekos kitu teh eta diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna. Aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar, nu tadina nyokot duit bang, eureun nyokot duit bang. Nu tadina ngeureudit, loh aing mun paek isukan kumaha. Hajung ke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan, gulimpang jadi ashabun nar. Tobat nyana nambahan kreditan. Beuki jero atuh tah mah kos kitu. Eureun. Duh nu kamari aing ambalayah ye. Urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok, nu zina, nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina, duh aing berubah ieu lah.
tobat ka Gusti Allah. Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapi encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teu. Karasa ku sorangan ieu. Anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu. Karasa ku sorangan. Nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nya nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu. Anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui we kagok ieu? Eta dipikir ku ari. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat, dihebat-hebat di jawara-jawara. Engke di akhirat bakal kumaha ya aing. Tuh sia maka karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae. Sia mah suka jusieunnan karak sakitu bae ge. Atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna. Sia mah sok salah bae moal atuh mah nyandung buku dititah. Atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha harang dan nu teu boga salaki. Saha nu urusan nya lamun teu dicandung. Atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan. Ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh aju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae. Karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing. Beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan. Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim. Asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger. Lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ieu diharapkeun teh perubahan urang. Maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah. Mun kamari urang cinta ka Tuhan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 dimonggo ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede. Urang hese dek berubah teh hese boro-boro eta. Hayang rada lalagaan we heula udang jam 2 jam 3 lalagaan. Hayang udang bae heulanan ulah waka ibadah udang ngaroko HSD bae heula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun bae 100 mah eueuh kapikiran ka dinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru
ambu jadi nyarekanan guru. Kira-kira orang perubahan. Tanya diri orang. Sedangkan paeh teu nyaho, wa isuk wa pageto. Sia can berubah pikiran perubahan bae heula. Tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul araf. Kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana? Asana mun kieu bae. Asana mun kieu. Mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula. Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian Kangjeng Nabi diberi mujizat bentukna Al-Quranul Karim, dibejakeun ku Kangjeng Nabi ke ahli-ahli Mekah. Nah, ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah, umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh. Kumaha? Ieu teh Gusti Allah. Walaqad ji'nahum bikitab. Yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an. Ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun. Mujizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilm. Kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa, caritaan meme Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam masyar, baas. Sabada baas teh ke bakal digiring masyar. Di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus ngabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu. Kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, dimimiti hukum nu wajib, datang ka hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin. Kanyahoan tetelein jajadianan. Nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali Mekah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di. Janji-janji Allah. Anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bedakeun Muhammad. Kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau
wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen, geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh dek jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang dek dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasola siadet berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya na budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya dina Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim ayat di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh endek leangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos gitu nanya ya tasbih siapkan Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ada asalu kau ka bawah samsa wal qabaratun sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ka batu segede pop mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dah ujiana mentengudag jago udah nek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang makmur loh dinawi negara Indonesia hudan terangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Quranul Karim godok lain siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema yeah. Pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tak tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayat baik walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat tu jaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin
hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipakai hudan kunaon ka babawa ku lain Islam. Kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi, berekonomi Yahudi, berbudaya Yahudi. Atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun. Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah, Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Urang mun maca soal jinayat, soal dakwah eta teh anu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda. Jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun. Jadi ulah hese-hese. Urang dek cerita hayang puasa Al-Qur'an baca, ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an. Ieu mangke cak Al Hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting. Ya. Luncatkeun bukana abeh gagah sia. Aju bukana make cabe rawit 7. Atuh geus siap-siap bae sia, sariawan paeh sia ge. Al-Qur'an buka, deuk make naon aya dina Al-Qur'an. Deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim, kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok lagi bakal mantep. Ngan urang maya nafsu di awak urang, jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang. Lain nuturkeun petunjuk nu mantap. Tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksudna mah lapad maknana mah eta-etan. Korupsi maling, garong maling. Maling, copet, maling kana. Mantap kata kos kitu teh ngaranna alfadzun mutaradifun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi urang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur urang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur urang garong." Tah urang kadada rada asup, "Hah, garong." Masya Allah. Nagarong nu satu, nagarong urang. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadeudeuk kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah deuk neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Di dinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu
ruang lingkup sepopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kaditu naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu Pak sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain maka aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kampayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum aya bisa meureun sia tun teu ka hukum aya teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta aing ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atau pugu sia sanggup tante coba curug sia dalam kasamawarkeun ulah samawar kembang api be ulah kembang api rokok be rokok melentung nyeri da sia hendak siap tante ya lain gitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae nu geus bang geus anu ieu mah kaharepna mah teh sia kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad aja jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun disupae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun tan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunnanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan itu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit teu lepeng sama sakali henteu bae geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden bela presiden urang Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngagaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya na sabaraha gaji bupati teu nyaho urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajen nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok gitu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudat wa rahmatan liqaumi urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kalima lah
1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 3 kali 15, 4 kali 5 20, 5 kali 5 25, 6 kali 5 30, gen tujuan bisa tamah. Asal geus tangsa 7 hese. 1 kali 7 7, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21 masih dibarikan nih. 4 kali 7 geus mulai eta. 7 kali 7 puyang. Cak guru teh mundur. Terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake kadede bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cek mah ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar gas langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tungtung apang bocitan guru blon teh guru aduh. Nah, mencerita kapinteran, kula inget ka Gus Dur. Gus Dur begitu dijadikan presiden, langsung nyana kunjungan ke Perancis terus ke India. Dia cerita pinter ya mah bongan teh. Jadi inget betung-tung nama. Kurang bodoh Gus Dur pinter. Begitu datang ke India, langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India. Kaget Perdana Menteri India. Langsung dibere gelar doktor saat eta. Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan baneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na kanan asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur kos gitu nyana presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyana gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah ulang dek berangkat di Perancis kan langsung ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngarewas ka Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana kita ini berarti kita mati di sini justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur teh tangga bagi kabeh geus nyarekalan Gus Dur Said Agil geus nyarekalan Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin cerita nyata tanyakeun Said Agil tiluan yang nama batur kemudian ti kenegaraan 5 kemudian jeung pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dikeker deui udah makin dekat Gus ini ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set tabrak aja Gus Dur lain lalagaan pilot geus ciut
pilot gas ya tabrak saja, insya Allah selamat ke Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot, aya kiai pakai jubah, cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teh pertanyakan coba ge pilot masih hirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu. Balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini? Cek Gus Dur teh makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya batur mengadoa kos gitu. Urang mantak naon, ya Allah ya Rabbi, salamatkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak mandek di payahan mangga deuk wae. Mun kadengen kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat berartinya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pandi rakyat mah. Ye, emang kiai lain rakyat tuh lah ngomong sia. Semua suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu deuk kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ielah Quran. Cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun. Ieu pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan warahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang na bisa bae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaum yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya ke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot. Modal dikamanakeun Gusti dipake ka nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol. Cek nya ulah loba ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Masya Allah. Bari orang mulai
orang dagang coba introspeksi ya dagang orang bener apa hente jaya dina Al-Quran aturan-aturan anak mun orang dagang kumaha syaratna coba mun orang gade menggade kumaha jaya cara-carana hudan itu Al-Quran teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tani jaya dina aturan Al-Quran cara ngabibitanana cara gitu naon nyayanana dan lain sebagainya ke ngazakatna itu kene lamun urang ngawarung gitu kene mun urang bisnis gitu kene dan lain sebagainya jaaya horeng aturana sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali ta'wilanana yakni penjelasan Al-Quran akibat isi kandungan Al-Quran caknya Muhammad ngomong bae Al-Quran teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Quran teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Quran dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei, aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba. Kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh aya nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat isi kandungan Al-Quran nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantaknya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asupkan ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadagoan nyana kecuali hayang nyaho akibat isi kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuari bah sia-sia aing bae sia Al-Quran aing bah Injil bae sia Al-Quran aing bah Taurat bae sia Al-Quran aing bah Zabur bae agama sia Islam aing bah Nasrani agama sia Islam aing bah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabl kajadian mangke pararaeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak, tingali di Suriah, tingali di baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi, perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik, urang geus sengkleh. Melalui perekonomian, urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai mat ya teteh kapan geus merasuk ke hadap
Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi, melalui jual beli aset, melalui pasar-pasar, model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul. Perang ngaranna itu perekonomian, perpolitikan nyana nu menang, perbudayaan masih tarik ulur dina budaya. Urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui. Kuari mah merintah, kuari mah artis, alhamdulillah make pakaianana baju koko, sopan, make jilbab. Belah ditu serang deui ku nyana, sakalina eleh susu ambalaya. Ping-ping ka mana-mana, artina ka mana-mana ge jelemana ka mana, ping-pingna ka mana. Misah burung heuh kitu. Awakna di mana, susuna di mana. Budaya model goskar itu tarik ulur terus. Lumantak ieu nu dihanjakalkeun, urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas. Ieu salat tata carana, adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab cekna. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nyadet nu kos karar itu teh encan aya mutlak menang mah. Sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban. Make kopiah, make jubah. Waduh. Di satu kangeunana momonon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat, di Cianjur kadeuleu masih kuat, di Bandung ge masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat, ustadna make kaos kitu, make kopiah. Mantangnya cang caya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana, sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae cang caya tak ka kiai-kiai nu kitu. Ieu di urang mah masih kene. Tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang, padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur. Perpolitikan urang eleh, perekonomian urang eleh, perbudayaan hampir eleh. Terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh, diserang terus ku Yahudi terus. Nah, kaharepna wallahu a'lam. Ikan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, lihat jadi. Gitulah amarita kejadian. Udah enggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh. Banget. Iya, gua sekarang itu. Ika karek dalam negeri, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok beugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan ongkos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan ongkos minoritas. Aneh. Ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi
yu'minun teu make Al-Qur'an. Terus tapi terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ke mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris. Dakwah keterlaluan ISIS. Ndeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah. Urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetap urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho. Engke pararae kiamat. Sanggeus kiamat ke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskan jaga di mahsyar teh kemudian kadele timbangan tidinya kakarakannya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat dicaritakeun ku para tabiin ku atba tabiin terus dicaritakeun ku warasatul anbiya ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero anu di Amerika kafir ngadenge nu di Inggris kafir ngadenge Jerman Jepang di Hong Kong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan waduh kena janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sidra Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kumaha ngomongna. Yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah jika Al-Qur'an dicaritakeun bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad dicaritakeun bahwa hukum-hukum teh ulah kaluar tina Al-Qur'anul Karim dek nyana dina Al-Qur'an urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makruh urusan mubah urusan sahih urusan batal geus aya dina Al-Qur'anul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Qur'anul Karim baheula keur waktu di dunya kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegarti urang mah menyaya tilu hiji kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa
gitulah Kristen mah. Jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran. Nu mantak nyana teh ngabogaan kasih sayang. Iyalah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ke ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim. Iyalah nyana kuari geus nemah kafir-kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana. Horeng bener eta Quran teh. Kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad. Kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu. Kadeuleu kuari bendera para sahabat, para mujahid fisabilillah. Kadeuleu bendera aulia Allah, kadeuleu bendera ulama-ulama, kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah. Nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan. Ieu bendera Abu Jahal, ieu bendera Firaun, bendera Namrud, termasuk tokoh-tokoh nu kunyana dituturkeun. Geus cuk cerek bae nyana. Aduh, oranganan bener eta Muhammad, bener eta Al-Qur'an. Aduh, geus garar hideuk bae kabeh Kristen geus gideuk, Yahudi geus gideuk. Kitu keneh Buddha Konghucu, Hindu kabeh geus gideuk bae ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener. Waduh, lujag lejeg di dieu teh bangsa ustad-ustad teh. Wow, di hareupeun kafir eta ustad. Para santri, ulang hiji ka dinya, kamal di neraka ka dieu. Siap, cek kafir teh. Geus siap keur jadi anak buah aing. Sia malah digawe di pabrik aing. Mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia. Ceng ka dieu sia karyawan aing. Sekarang sudah lain-lainnya lagi aja. Bos kasih gitu-gitu bos. Dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah. Kenapa lo dulu nggak ngajak gua? Pan udah bos udah saya ajak bos. Yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen. Gimana sih bos? Iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga. Kurang bagaimana? Udah bos, ono apa no? Itu mana? Api. Iya itu buat bos. Aduh, geri jasa. Geus kadeuleuan geus gitu ya Allah. Kapan ge jeung pejabat leluhurnya na, Pak Jenderal, ya. Lu atuh kenapa dulu enggak ngasih tahu gua? Coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu, jangan terlalu kejem. Coba unjukin gua. Ujung-ujungnya kan gua enggak pernah sholat. Kredit jalan terus, kenapa lo nggak pernah? Tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot? Atau bagaimana saya mau nasehatinnya? Bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah. Ada ngedenger sama Ki Golkar lagi. Ya tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya Pak ya, kamu mah ini kemana? Ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus. Saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ikutin kiai yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu. Bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jadi gara robel we kosi unyil jeung secuplis kieu. Kocek. Geus teu bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, "Lu rakyat gua ya?" "Iya." "Iya, Bapak ya?" "Iya." "Lu kemana?" "Saya mau ini bendera kiai saya di sini." "Bapak punya bendera?" "Ada." "Kiai mana?" "Oh, no kiai."
Kemana? Tahu itu. Ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak, cak Pak Bupati teh, tuh tolong nasihatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasehatin? Kan saya udah ngenasehatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu Pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bupati, kuari mah ditangkap orang. Ini makan cerita di itu ya mungkin. Cerita di itu, nangkap ku mah ya mah dongeng di itu ya mah. Bupati marah-marah nyana ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsep nyana. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat Pak. Pohon pisang kan di situ, bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak. Ayo siarah. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat bapak Pak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak, ini mah urusannya malaikat langsung Pak, nggak boleh Pak. Ya udah selamat tinggal Bapak. Nyerita hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur, duh encan kepala bagian teh naon kabag, kemudian naon deh karena saluhureun kabag teh naon deh lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanya honangan pabrik doang sih mah. Segala personel dia supervisor eta mah pabrik teh mah gitu mah. Aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu na doang ye. Aduh, masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah. Qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi. Nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanana. Politik ku kiai diceritakan, ekonomi diceritakan, budaya datang ke kami sebenarnya mah bil haqi, kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengikeun ge kiai anu tuh kami isro nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cek kami hideung-hideung cek kami koneng-koneng arti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakarak kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun geurap pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga bije sia nyebut sok aing ayo ke depan sia aing mah boga keyakinan aing maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu khusyuk ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya maknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah gajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat. Ye, tambah kiai uci teu mau sombong, aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing. Lamun ka wali aing teu wani aing. Aing ka sia mah aing wani.
aing kan nusok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing kamu dari siapa aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing rekas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajen kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pakai Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ke surga aya di ka surga mah ka surga tetep kulub bae heula itu atuh urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yu'minun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kita mesti hudan nyana teh teu hudan masa neuk dikasorgakeun ja abdi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya siapa laleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jaheuh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata kuari kumaha kelanjutanana fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya jana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba atuh kasih kami salamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min syufa'a fayasfa'u lana mun eueuh au hal nuraddu
fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunia hayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang ku ari Al-Qur'an mun Quran haram kami moal mun Quran wajib kami deuk mun Quran ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunia kami siap deuk nuturkeun ka dunia ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus kudu balik deui bah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayughalu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan di waktu nu maha hiji dibalikeun deui ka dunia moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nuku manehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus boga patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa izin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah sembahlah Allah yang maha asih yang maha kasih maha tunggal jadi aing kitu padawah teh kunaon Gusti di pangeranan aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti marah Kanjeng Nabi Isa tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kanjeng Nabi Isa nukunyana kuari dianggap juru selamat nyata nyare kanan heula sanggeus nyare kanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kanjeng Nabi Isa nama ka surga tinggal Katolik Kristen Protestan Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang bagaimana keyakinan cek manehanana ya kami gesarua boga kitab kami kitab Weda cek budak kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya kami boga kitab Taurat kami boga kitab Injil lain Al-Quran bae boga kitab suci lain muslimnya kami ge baroga kuari mah kitunya na ngomongna jagang ke di hari jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang nu mantak sing hade ulah leupas sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nuduk talkin zikir
nu geus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talqin zikir deui jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum rugi merugikan diri sendiri cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim cak musyrik kitu kene cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim qad khasiru anfusahum tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'udzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam dibere mantap keyakinan orang yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui beusi aya nu talqin zikir insyaallah Jumat hari wallahu a'lam. Cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut kuari geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya na ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai je bang diurang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hartina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebabnya nama jadi wali ka abah menaik nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui bae bah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau ada ayo ngakal di anak ayo ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu loba omong ada teh dira ka pondok deui pondok meuli hiji Samsu kieu
atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyaho naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyanaan nu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok iya emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang gitu dari geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget bae kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat lak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya
bareng ngarangkul bangar rewas aja kan tuh kasor jadi tuh aduh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah ye lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di kana nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji ente pernah bareng jeung kiai ente kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai ente ente wau ente jeung kiai bejakeun wau ente jeung kiai ente ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau ente bareng ente pan puara tah mah coba pernah ente ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai ente masyaallah ente coba ente cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah ente ka imah kiai barang ditanya si pernah teh liwat emang dia mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai geus je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji ente pernah wau ente pernah bareng ente jeung kiai ente pernah ka imah kiai ente silaturahmi ente boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa masyaallah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat bubu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat bubu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui SG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa geri jasa tunggu paku sok bodak kieu mah urang teu percaya bae itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun
bener apa gitu bohong nukara itu ayah banyak itu bener temen itu mah bohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makana sayyatil hasanah tuliku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmurna masyaallah kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua kuari mamun ditanya ti bibit du itu 10 bibit du itu 10 bibit du itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kituan tekod masa abaana bara wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam diceritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ini lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui nah iya
jelema nu kalalupur nikmat teh ngomong teh qad masa'abana dara wa syarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibareang henteu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghutatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabalakum la jibatian la yajam Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang gula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan si inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ajakan di lembur kurang babalik ka Allah, komo datang ka kafir-kafir arasub Islam, minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.